kardus teh. Biasana ge sok 20 kilo sakarung teh. Ayo mini asal loba pisan mini pakai 30 kilo. Ini parah nih. Isang, mana mah kita pangantirkeun ieu teh tadi, ieu antirkeun ye. Ieu ka mangjek antirkeun nyan panto cenah aing hayang ngising teu kuat ye. Bapak mah antarkeun ka. Kan hayang ngising teu kuat anjing. Antarkeun ka Mang Jack. Heeh. Bapak aing tak paling pisan aing budak ngoranya. Baju sabodas-bodas imah aya bahan kurumuy. Ulin aing tadi nama Aya cil di imah geringsing. Yuk aku ke ngising wae geuning di kamari. Ceh, atuh teh nyaho teuing acel. Ari hayangeun kumaha? Karunya we aing mah bisi dol yang taina. Di mana ke mana? Ker sia lah, keur mah aing berat segala wae sia mah. Aing nanya sebenar-benar mana ke mana? Aing ka Bang Jack Cil. Katonggo teh awas teh berat yo. Sia mah awak we jangkung sakitu we berat. Nah sia kalah ngahina geuning budak leutik teh. Sok kitu aing keur berat. Jangan panggil aku anak kecil paman. Nah sia ngoko geuning acel. Aing keur berat teh. Sia kalah nyolot isan. Aing mah malsieun ku awak jangkung. Sok. Deh, sia kalah ngajak rimuh. Cek anjing aing. Ngoko geuning sia. Gadis sepertinya yang ku mau. Kardus na aya unya. Sedang aya tapi kardus nama euy. Nah ieu mah sabarahaeun ieu mah tuh paling genan. Moal aya 10.000-ribuan acan. Moalnya yang behay menang duit tuh ya. Si Ucup ka mana ini? Apa? Tuh, lumayan insyaallah ieu mah. Dijamin aya kiloan lagi berat pokokna mah lah. Kapan berat? Lumayan. Oh iya, sudah. Sucuk ka mana nya euy? Lumayan sakieu euy. Ayalah, ucap-ucap rongsok. Cik aing geuna. Ucap! Rongsok. Ayo si Ucup. Cup! Rongsok. Ah, bener. Adi Cup. Siapa keur ngide rongsok? Oke, keur ngide rongsok. Heeh. Aing boga rongsok. Aduh anjing. Cucuk anjing nyari dia tah mah. Aing boga rongsok ge beli duit, aing teu boga duit. Loba kieu mah ade. Nyaho atuh pan meunang ngumpulkeun aing nya teh aing mah da rajin aing mah. Sok kilo tah, ku aing di jeung nu galona deui tah. Kardus nya, kardus hungkul. Berapa Cup? Nah, kilona ge ruksak goblok. Oh, sia mah atuh da lain kilona meulinan alus geura. Cing heula atuh, mun ge alus. Puluh kilo. Sabaraha kardus sakilo ayeuna? Kardus ayeuna sakilo 2.000. Lu ada 2.000. Oh, 60.000-an geus. Bae lah. Sok. Tapi di bonusan ku aing tah jeung galon. Oh, bawa tah. 60.000-an. Aya tah ku aing di bonusan tah jeung galon agenan tah. Oh, nuhun atuh. 30 60. Ya, Mang. Ah, sip. 60.000-an heuh. Nuhun Cop, Jik. Sing meunang deui maneh ngidana Jik. Nuhun nya. Aing keur nongkrong jeung Mang Nur aing keur jarajan. Nuhun. Rongsok. Kardus teh. Biasana ge sok 20 kilo sakarung teh. Ayo mini asal loba pisan mini pakai 30 kilo. Anjing. Si Ade geus ngabohong di WK aing. Si goblok ka diasupan nu kieu. Naon deui ieu? Hah. Si goblok da diasupan teh paingan berat. Sugan aing teh heueuh aya 30 kilo. Bukti kalau ka dieusian nu kieu. Ku aing teang camana. Aing menang ya 60.000. Menang aing duit ya. 60.000 lumayan yang beli udut yang beli cai mah. Hebat dong Anda itu. Iya dong, beli dong sana.
Mana uangnya? 60.000 itu. Beli rokok 1 bungkus, teh pucuk 2, Teh pucuk 2. 9 yang lain-lain dong. Yang amis-amis. Iya dong, Ya, biar siap. kita makan-makan di sini. Ini dia. Iya. Iya. Aku berangkat Sakit dulu. sekali ini. Hebat itu Anda. Iya, iya. Tong Lila. Bah, mang menurut Lila lihat ke warung teh atuh. Susul lagi tuh kuahnya. Warung. San. Ya San 2 San. Mengamis yang San San. Roti. Jadi atuh. Wah. Pokoknya sabung bos. Super. Bang. Hah? Ini Lila teuing atuh. Ini karek di duitan ya, Sabarahan cenah? 25.000-an. Tuh yang sudah meureun. Aya tuh. 25.000-nya San. Bayar tuh kuat. Iya tah. Sabar ya. Bayar 35 tah. Bayar sulak kene kawing. Gendut, 1000 kaing. Aduh, Lain naon? mana eta sulak? Tah. Korokona ka dieu. Ari Ayo caklan. ari ngobok naon ya? Heuh, cicit. Aya naon sih? Ada lompatan kitu. Dulu itu rokona di bawah, aing udud naon dia? Hah, gendut. Di jemudan di derak naon. Motor parem euy. Urang kulinek naon geura parem. Bisa ngadean teu? Ai bensin ayaan. Aya loba bensin mah ka atas ngeusian. Oh, ieu mah. Teu hirup-hirup nya. Henteu. Kuh. Aku namanya Naonnya? bisa henteu ngadean motor. Ke uang pariksa sah. Aduh si Isal ku belegug. Hirup kumahanya heueuh atuh ieu busina ke kabalna teu napa. Kebenaran hayang ngopi hayang ngarokok ieu mah. Wah, ieu masal euy. Kumang dek bisa diomean ieu. Tapi kahurung deui moal lila. Kan aduh, otak teh rada kulet sal. Kudu ngopi heula. Meuli heula kopi. Oh, tenang atuh kopi Mamang Jack. Tungguan lah coba meulanya. Heeh, boro. Heeh. Boga kopi gratis. Tidak ge kabel busi ani belegog bisa. Ya Mang Jack ya. Ngopi heula. Sal. Ieu teh omeanna teh rada sulit euy. Muka bengkel biasa mah ieu mana geus sabaraeun ieu teh. Ese pasti moal bisa. Kudu meuli order di naon-naonna. Kan ai Mang Jack parah otakna atuh geus encer, bisa diakalan kieu mah kan. Halusna mah meuli heula roti cing Sal. Kada lapar euy gara semangat komeana buru roti heula. Tapi sing hade. Heeh, pasti hurung enak ge. Percayalah. Heeh. Benar ya teh. Bah, hiji roti nanya. Aduh, can hurung keneh wae Sal. Aing mah kumaha tuh, Bah? Kena naon hiji ge lah. Sing waras, Bah. Kalem, cek ada lapar, otak teh rada kulet. Kalau lagi lapar masal. Kamu dibawa ke bengkel mah beak gede, Bah. Wah, beureun 17.500-eun mah ieu teh Sal. Cuma buka duit. Oh, ai ka urang mah. Ah, gara kopi jeung rokok. Rokona sekalian poho. Rokona heueuh. Rokona. Rokonan. Rokok Samsu we sabungkus. Samsu. Kela tuh. Gua gara gacang anggeus jeung komeana. Ya Mang Jack. Geus hade encan. Oh, siap dah. Heutik deui, kalem. Sok atuh buru sing hade lah. Aing. Hah? Naon? Ieu teh kieu. Ayeuna ge gila. Aduh, aing mah ieu teh Sal. Kumaha tuh Mang Jack ih? Ya. Aya duit 100 teu. Ya muka bengkel mah 17.000-an. Aya 100 teu. Kan boga duit teh sekali, Bah. Oh, wah, ieu teh kudu mah diganti tah. Ieu teh Sal. Wah, ku Mang Jack da bieu geus diomekeun. Alus ayeuna ge hurung. Akalan. Wah, mun meuli mah order lila ieu geus 12.750-eun. Wes sok we bisa-bisa tuh Mang Jack. Usahakeun sing. Heuh, aya teh 100. Aya ge 50. Kopi jeung rokok wungkul eueuh keur ngadepo atuh cepet mah. Weh, 50 bae. Hah? 50. Oh, 50. Heeh. Oh, heueuh bae atuh. Sok atuh hadekeun heula sing bener. Bim salatin. Abrak. Hade encan, Bah. Bim salabim. Cus, proses, Wah. Sok.
Cobaan kemana nek? Mau di jam segala bah. Aing teh atuh. Ada Pak? Dengar katanya. Sabi-sabi. Mun ka bengkel maneh 17.500. 17.500. 510. Wah, bisa baraeun eta duit maneh teh. Oh, nuhun pisan Pak. Sami-sami. Ulang ini teulah atunya. Heeh. Aya naon mah ka dieu deui nanti ka bengkel. Siap. Pak. Aya keur ngadepo. Rokok dapat? Kopi dapat? Beteng seubeuh.